Aktivitas bebenyit di tanggal berem arek nyangu wadah beasna kosong bra Tah kieu besti kudu getol anak soleh mah kudu daek sasapu kudu daek sesebret Tah kieu ye sagala daek daek ngalabubututan sok sanajan gugurawilan kek nah ieu teh poe aliran kitu besti geuning bubututan nangkon gebrokeun tah hiji deui tuh udah beres-beres sasapu teh besti duka di mana ieu teh tungtungna geus beres nepikeun kadinya pan geus nepi ning eta ditungtung dunya sok ayeuna mah kari bantuan titilep bungsu muhun kela sakedap sok kela we geus beurang muhun atuh kela gagaro heula kela bade ka luhur heula ketang bade ka kanang japati aya kene bubututan anu juragan arek ka mana cenah si pangais teh kalah ngaleo lain mah bantuan inung teh malah tereh bareres pagawean teh si bungsu kalah nereke iya tah alhamdulillah nambih deui bubututana muhun alhamdulillah bungsu nyeri cangkeng alhamdulillah titilep nama geus beres ayeuna mah urang ngagesruk heula nu rarikesna payawe ngagesruk nage singkat cerita perkara bubututan geus beres ari pek teh ret disampakeun pemandangan anu kot sakitu rungsebna ditempot teh kana pamandian wadah jeung meja kompor pot pasuling kerang teu puguh rupa hayu we ayeuna mah besti urang arampihkeun heula wadah nu bararesi sabab eta wadah nu kalalotor erek marani cenah kela-kela samemeh ngagerohan wadah urang ngusapan heula meja ngarah kinclong ngarah gulawing ngusapan meja geus beres langsung we urang sesebret seperti biasa lamun manggih jarum kaitkeun heula kana tiung jarumna geus ngait lanjutkeun deui sasapuna geus beres langsung urang miara meja kompor anu kotor gunukeun anu bersih perenan anu rewok dielapan we kabeh ka sisi kagigirna ngarah bersih sarareuseut sararehat tah ulah kaliwat ieu ge meja paneuneunan sabangsaning pang betahna we tunanteun di dieu meja geus galulawing lanjut we ayeuna mah urang miara wadah nu rarewok sok caricing tring tuh sari dakep we bararesi red kana cai kari 2 cm deui hayu we langsung urang bari nagenkeun cai cilegurkeun lanjut urang bari ngumah beas di tempo teh kosong besti wadah beas nage alah sia kumaha atuh euy pira aku kudu ngecelok mah ka tatangga nyawayahna we meureunan daripada teu nyangu mah hegeus perih beuteung ieu teh besti hayu we lah haula era-era ge nya kumaha da kudu dahan mudah-mudahan mere saleter wae mah ari pek teh tempo besti meunang tah sakarung merena teh aya ku bager-bager teuing nya tatangga teh alhamdulillah tah barokah naboga tatangga bager teh besti bisa silih tulungan dina nalika butuh hayu ayeuna mah urang ngisikan geus beres urang langsung we semplokeun tutupan colokeun jetrekeun cai geus asak langsung we borolokeun kana wadahna surungkeun lanjut ayeuna mah urang ngagasrok senal buladig urang gawekeun ayeuna mah sikat bunga teh ulah hayo we sina ngajentul bisi samaruk ieu teh ukur hiasan hungkul padahal multifungsi bisa jadi hiasan sekaligus meresihan senal ning ieu bari nungguan sangu asa urang bari ngagoreng vitamin J lantaran geus lila asa sono cekeng teh langsung we urang gebruskeun si vitamin J na gulah galeh asak wening tuh teu karasa tuluy we